Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dina video sadacana urang parantos ngabahas tentang pembahasan kalam. Kalam cek lugoh, kalam cek istilah. Urang ayeuna apal yen kalam teh nu kumaha. Hiji kalam cek lugoh nu mana kamari parantos dijelaskeun kalam cek lugoh kudu ma'apada saban-saban perkara anu mere paedah. Teras kalam cek ahli nahwu nu mana majtama'a fihi quyudul arba'atu allati hiya labdul murakabu mufidu bil wad'i, perkara anu tos kumpul kaid anu opat. Nu mana anu opat teh hiji lapad, dua murakab, tilu mufid, opat wado. Nanging sateu acan lebet kana pembahasan aya saena urang beramal bersodakoh ku mencet tombol like, komen, sareng subscribe supados ieu channel tiasa masihan manfaat khususna pikeun diri simkuring umumna pikeun urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Sahna disebat kalam teh gitu nyaeta kedah cumpon syarat anu opat. Nu kahiji nu bade dibahas ayeuna nyaeta lapad. Kedah aya lapadna. Nanaon Kang cenah ari ngaran lapad teh? Tah lapad ceuk istilahna as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, sora anu ngurung kana salah sahiji harap hijaiyah, kana salah sahiji huruf hijaiyah. Contoh ye lapad jaidun tanapi amrun tanapi naon deui tah bebas pokona mahnya. Tadi dina lapad jaidun teh aya sorana aya lapadna aya gitu. Tah ieu lapad jaidun berarti sah disebat lapad gitu. Ngan cenah Kang henteu ngan sakur-sakur anu bersora gitu. Da aya salah sahiji sora anu henteu ngurung kana huruf hijaiyah nyaeta sora makhluk anu henteu berakal, seperti sora manuk, sora ucing, sora hayam, sora embe jeung sajabi itu. Atanapi benda anu teu bernyawa mangka eta mah henteu sah disebut lapad. Ngan eta mah sok disebat isim saut. Sakumaha saur dina alfiyah, wa ma bihi khutiba ma la yaqilu min musybihi ismil fi'li sautan yuj'alu kadalladhi ajdahi kayatan kaqob wal zambinan nau'aini wa qad wajab. Nah, ditilik tina segi naon maknana, ditilik tina segi lapadna. Lapad di dinya teh kabagi dua, aya anu mustakmal, aya anu muhmal. Nah kumaha ai lapad anu mustakmal? Nyaeta ma yustakmalu fi kalamil arabiyah, lapad anu sok dipake dina cariosan urang Arab begitu. Nu kadua lapad anu muhmal nyaeta ma la yustakmalu fi kalamil arabiyah, lapad anu tara dipake dina cariosan orang Arab. Nah, lapad nu janten syarat kalam di dieu lapad anu mustakmal, lapad anu sok diangge atanapi cariosan anu sok diangge ku orang Arab. Syarat anu kaduana nyaeta kedah murakab. Nah kumaha Kang ari ngaran murakab teh? Ai ngaran murakab nyaeta ma tarokkaba min kalimataini fa aksara, perkara anu ngarangkep tina dua kalimah atanapi langkung seueur. Ari ngaran murakab eta kalimah nu ngarangkep dua tilu kare salah. Contohna jaidun qaimun ngarangkep eta teh dua kalimahnya.
pijaa Zaidun tanapi bismillahi. Nah ngarangkepnya tah sapartoskeun kitu. Syarat anu katiluna nyaeta kedah mupid. Nah kumaha kang ari ngaran mupid teh? Ngaran mupid teh nyaeta ma'apada faidatan tamatan bihaisu yahsunu sukutu minal mutakalimi wa sami'i alaiha. Perkara anu berpaedah kalawan paedah anu sampurna ku sakira-kira sae repehna jalma anu nyarios sareng anu ngupingkeun kana eta cariosan. Tah lamun mupid mah perkara anu berpaedah tah jadi omonganna teh aya paedahna lain janji ngomong gitu. Tak lamun teh mah aya cariosan anu naon eueuh paedahna eueuh manfaatna tah berarti kalam di dinya teh teu acan mupid. Gambaran mupid seperti kieu fiil lazim geus aya fa'ilan, mubtada geus aya khobaran, syarat geus aya jawab, fiil muta'addi geus aya maf'ul bihan. Tah eta gambaran naon? Gambaran lapad, gambaran kalimah anu parantos mupid. Anu kaopatna nyaeta wado. Kumaha ari wado mang? Nyaeta ja'lul labdi dalilan ala makna, ngajadikeun lapad supaya nuduhkeun kana makna. Syaratna aya dua, hiji kabuktosan kalamna ku basa Arab, dua kabuktosan kalamna dimaksud. Moal sah naon wadona lamun teh mah teu kabuktosan kalamna bahasa Arab jeung teu kabuktosan kalamna dimaksud. Contoh ku bahasa Sunda gitu atau napi ku bahasa Inggris teu kaci. Nah sakitu nu tiasa kasanggakeun kurang sareng leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.